Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Aziza Danis Ramadanti di kelas 11 IPA 5. Di dieu abdi bade ngamacakeun dua wangsalan nu kahiji nyaeta Katelah Suis Panjapa loba nu mata kairut nyaeta Kota Garut, nu kadua asa ku endah lautna osok hayang ngahelaran. Patepangkeun nami abdi Bismani Kamulanan di kelas 11 IPA 5. Di dieu abdi bade ngabacakeun wawangsalan. Ulina ka Kota Kembang, anu dilingkung ku gunung, wangsalna Bandung. Meuli tauco di kota kade, ulah kata lanjur, wangsalna Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun wasta abdi Davina Ufahairana di kelas 11 IPA 5. Katelahna Kota Kembang nyieuteuh kunaon pundung, wangsalna Bandung. Tarumpah mantes dipake, nyieun imah make geusik, wangsalna Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Fahmi Irawan ti kelas 11 IPA 5. Nomor absen 08. Wawangsalan nu kahiji. Kota tahu nu kamasuk katelah Tenang Makalang. Wangsalna Sumedang. Wawangsalan nu kadua. Basana basa Sunda. Caina katelah Amis. Wangsalna Ciamis.